Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Komod. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian kadua. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga Si Komod kalakuanna kitu para wargi. Pangedulanana eta deuh ampun. Nah sebenarnya mah jelema lamun teu ngedul mah bisa wae aya hasilna. Sok sanaos Si Komod ngedul ge ai kana ngurek mah cenah sok aya hasilna kitu. Janten saleresna mah selaina padamelan ieu tiasa dipidamel mungkas sempetanana sareng dina nggoning kadaekna. Jelema teh kudu daek heula tah kitu sabada daek mah tangtos we. Sok aya wae padamelan anu diparentahkeun ka anjeunna tanapi aya we nu sanes teh miwarang ngadamel kitu diandawisna mangga urang teraskeun. Kacaturkeun poe isukna. Isuk-isuk keneh Si Komod geus udang. Bura giru manehna ganti pakaian paragi ulin. Geus kitu leos ka dapur nyokot urek, leos ka sawah kiduleun lemur. Ngurek heula mapai-mapai galengan sawah sanggeus meunang 2 siki. Menang dua beuleuh teh para mitra. Manehna gancang hanyat henteu balik ka imah tapi ngagidig leumpang ngajugjug ka lemur Cikuya. Harita teh 2 lemur kahalangan ku lemur Cipancur. Si Komod geus gembleng manehna rek manggihan Akinoledna. Susuganan daek diajak pakukumaha ku manehna diajak engke ngalamar Nyi Onah ka lembur Sindang. Kaayaan di lembur Cikuya mangsana beurang estu mata kuas. Me pating perele patemalan jeung sora hayam. Kabeneran poe ieu langit lenglang taya aling-aling eueuh mega nu ngahalangan. Kaayaan lemur pohara matakpi kabetaheunana najan nya ayana di sisi gunung. Atuh geus jadi kabiasaan pikeun si lemur mah mun ti beurang sok arinit ka kebon atawa ka sawah. Anu araya di imah teu biasa. Nu ibah teh biasana sok anu geus kolot pisan, nu geus rarempo atawa barudak leutik we anu teu milu kajeng kolotna teh. Hari Akinoledna kabeneran harita manehna keur aya di imah. Kakara jebul bieu tas di kebon, tas ngalah sampeu kulubeun. Sedengkeun pamajikan anu katelahan ini Eco keur eueuh lantaran keur ngalayad kanu ngajuru atawa ngalahirkeun di lembur ranca mulud. Lantaran kabeneran ini Eco teh ngabogaan pacabakan rada lumayan oge zaman harita mah nyaeta jadi paraji atawa sok disebut para mitra paraji kampung teh. Akinoledad anu keur nyusutan kesang di tepas imah lain deui ngagebegna lantaran tara-tara tisasari manehna kadatangan ku Sema nu jauh bari biasana tara ulin ka manehna. Gancang dipapag kaburuan bari pokna teh. Teu ngimpi-ngimpi cenah ki Cemod. Lantaran cara-cara ti biasana bet kaanjangan ku maneh we. Eta aki rumasa keur sare atawa henteu ki? Cek Si Komod nu anyar datang bari terus nyampeurkeun ka Akinoledna. Nah, maneh teh make nyanyakeun aki keur sare atawa henteu na Mod? Akinoledna kerung. Lantaran biasana sok ngimpi mah nya nu keur sare ki lain keur buncelik cara aki. Kemana wae niki geuning teu katil ningali. Keur karanca mulud euy yang nu ngajuru puguh ge. Awe nu ngajurina ki? Nyaho awewe da laki mah tara nu keureun yueur ka tepas euy. Mangga ki Akinoledna nangtung. Si Komod ge terus diajak ka tepas guk gek dariuk bari pahareup-hareup. Song Akinoledna ngasorkeun ududeun mangrupa daun kawung jeung bakomole. Harita keneh Si Komod nyieun roko daun kawung pelenyun udud menipeureum beunta bangun anu nikmateun aker. Eta geuning mawa belut Mod meunang ti mana euy? Nang sawah ki lah terus bawa ka dieu lantaran ieu teh belut teh keur aki ieu. Ieu ki geura ieu tarimakeun ku aki ieu. Pokona mah kaingetan ti kuring keur aki lah. Belut meunang niir dibikeun ka Akinoledna gap ku Akinoledna ditampana. Syukur euy Mod ku aki katarima kanyaah ilaing teh. Ke urang ka dapurkeun heula atuh nya Mod euy. Akinoledna nangtung leos ka dapur nuna heula belut. Geus kitu tekung silila geus murunyung deui datang. Guk gek diuk hareupeun Si Komod. Ai guk gek malobaan ai gek masorangan.
Aya naon euy pang namanya nganyangka aki teh mod. Katempona bangun aya keperluan geuning ilaing teh. Terangkeun ulah asa-asa mod. Caritakeun masing balaka. Wakcakeun masing balaka ulah yang disebut salinung kitu tah. Bruk berak we jeung aki mah pan lain ge teu asa jeung jiga aki mah ka maneh teh mod. Puguh uing teh hayang dianteur ngalamar ki lah. Lantaran uing teh aya maksud hayang kawin ka mojang geulis pilihan uing. Tuh lu eta si lain geus hayang kawin. Syukur atuh euy. Nanyakeun ilaing geus dewasa, geus boga pamikir, geus boga hayang-hayang rumah tangga. Syukur euy ngan kasaha ilaing teh hayang boga pasal pamajikan teh euy. Nyeunah ki anak Pamahaji Hasan, ibuna katelah Ibu Cici. Di lembur Sinang Jawa tempatna ge si Komod nerangkeun pamaksudan jeung kaayaan mojang nu jadi panyileukan manehna beurang jeung peuting. Aya paribasa beurang teu ngeunah dahar peuting teu ngeunah sare kulantaran inget bae kanu geulis nyeona. Salirana kapi beungeut aya dina kongkolak matana. Geuning rek ka mojang geulis jeung beunghar euy. Geus lila kitu awuh jeung manehna euy. Saminggu kurang leuwih ngan poe kamari we jeung poe kamari teh. Nya meureun lah mun jeung ayeuna mah 8 poe ki. Kurang sawara jam lah kira-kira. Anyar keneh geuning mod euy lain teh kakenalan jeung manehna. Sugana aki geus lila geus mulan malen ai seug anyar keneh nya. Nya mau ditunggu poe jeung bulan mah anyar keneh memang tapi lamun dihitung ku menit. Komo lamun ku detik mah lah. Sok hitung ku aki sabaraha detikeun waktu saminggu. Cing pandila meureun loba di jumlahna ge. Oh, eta kula hutana keur geuning ilaing mah mod. Mikah hayang teh kanu beunghar euy. Ilaing teu ngaragap diri sorangan. Nah kira-kira na bakal kaungkulan. Nah kira-kira na bakal kabadanan. Nah kira-kira na bakal kaigaan. Lamun dibanding-bandingkeun beuy sarua we jeung piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir jog-jog neuri buah loa cecenet mane kiara. Bonteng ngalawan kadu pacikrak ngalawan merak kitu je kolot teh mah euy. Ngan pon kitu deui, aki cai soal jodoh mah. Geus diatur ti ajalina, geus diatur ti dituna. Boa, meureun maneh teh heueuh aya tapal Adam ka manehna nyeona anak beunghar anu beunghar. Susuganan we atuh euy. Allah marengkeun euy. Nya gingki lah. Jadi aki teh geuning jiga nu narek kawing teh ulah nyarek atuh lantaran uing mah silih pika cinta. Jeung manehna teh ki jeung pokona mah cinta teh nyata enah jeung fitrah pikeun sakumna insan man waya di dunya teh bener teh ki. Mun urang nyarek-nyarek supaya ulah micinta ka nyimojang dipican teh ku uing, eta beunang disebutkeun dosa sarua jeung nyarek supaya ulah ngarasakeun nikmatna jeung endana cinta. Aki noledna unggut-unggutan. Rada lila ngabandungan si Komod ngomong panjang lebar nurutkeun pamanggih ngeunaan manehanana. Dina urusan rasa bogo. Geus rengse si Komod ngomong, pok aki noledna nemalan. Lain eta mod euy. Eta kira-kira na nyonehna bogoheun ka manya mod. Sigana mah bogoheun ki, teh mah si Komod rada ngelemes. Nah, geuning siga. Katara sigana mah matak lieur aki mah ieu teh. Mane masuk ka mana wae ngomong teh kawas lain jeung kolot we. Nya jeung kolot cek sawi ngobrol jeung orok. Eta ki memang katkara pisan lantaran can ari janji mah jamgi pasini pasang subaya mah. Encan silih cantelkeun rasa hartina mah non teh silih cangredkeun rasa cinta mah encan. Jadi kitu. Lain euy. Kumaha mimitina eta ilaing panglami kahayang ka nyeona teh euy mod. Ararane teuing hayang kanu beunghar. Kieu gerak ki dongeng mah yeu si Komod. Diukna jadi sila nu tadina nyang hunyar teh. Manehna dehem heula. Menang 3 kali geus kitu pok neruskeun caritanana. Kieu nya kinya yeu. Saminggu nu kaliwat uing teh lalajo main bal di lapang Cibijen. Kabeneran tah harita aya ning onah lalajo dih kabeneran nang tunggieun uing. Kabeneran maneh lalajo ngan sorangan, kabeneran pokona mah kabeneran. Heup. Montong loba teuing kabeneran atuh euy mod sing dimana si lain teh. Loba teuing kabeneran mah bising digebrus ke. Aki noledna nyawad ka si Komod. Ye, aki mah cawadan teuing atuh. Can beres uing ngomong atuh untuk di stop atuh ieu mah. Dicarek kitu. Naon teh ku RT ngomong loba teuing kabeneran dicarek ndak ku RT. Oh, ente ai dicarek masih kok tulikeun kadinya. Kumaha teh dongeng saterusna pas maneh tepung jeung nyeona. Dah kabeneran maneh ngareret ka uing.
Terus kuing ditanya cek kuing teneng nonton. Kitu cek kuing teh atuh harita nyona imut. Terus nempo nu keur ditajongan kudu aya di tengah lapang teh. Nemalan teu nyonana? Henteu. Tapi basa rek balik. Meureun daekeun ngobrol jeung maneh. Wadak henteu deui. Nya ilaing atuh. Tapi basa balikna ku maneh dianjeur ka imana nepi ka lemurna. Heuh ka lemur Sinang Jawa dianjeur ku maneh. Wadak henteu diki. Atuh ilaing mah pugu. Lain ti sabaraha kali kungsi sabaraha kali tepung jeung nyona. Aki noledna neruskeun pananyana. Marengan hate nu ngarasa panasaran jeung keheul deui. Pedah si Komod ngomongna siga nu heureuy. Si Komod meunang pananya ti Aki Noledad harita manehna ngahuleng rada lila. Tarangna kerung halisna ngarindat turu naek. Sakapeung panonna peureum sakapeung bolotot luk tungkul. Nyah tangah ret kaburuan geus kitu ngareret deui ka Aki Noledad. Tapi basa sungutna geus calawak masih Komod ngomongna teu tulus. Kunaon mah kita tulus ngomong euy? Hayang we dah. Di ari mane kumaha inget keneh. Sabaraha kali tepung di sabrak tepung di lapang main bal teh. Numadak tekung si tepung deui ngan uing inget wae tekung si tepung ge. Ngalangkang we dina kongkolak mata. Salilana teh lengket masket dina hate ki. Aya kitu nya ilaing. Ya, maneh mamot basa maneh ditanya, henteu nemalan teh, meureun manehna ditanya teu nemalan. Wah, ngewaeun ka maneh, boro-boro bogoheun ngewaeun nu aya meureun mot. Nah, ari lain teu ngaragap angan sorangan atuh. Aki mah bodoh aki teu pugu teh. Tetela teu jenius geuninganan bodoh boga uteuk teh, tel mi teh, kieu-kieu. Ceuk uing mah sabalikna. Malah bogoheun. Bang nanyaon ditanya teu nemalan. Pan geuning lamun aya nu nanyaan heug awewena teu nemalan. Anggur imut eta tandana nu hayang atawa daekeun dikawin ku lalaki nu ngalamarna atawa nu nanyaanana. Pan awewe mah dulang tinane kasebutna ki. Tah kitu wayahna ke sore mah engke peuting lah. Kitu dah sanggeus kira-kira lah bada magrib urang geus ngalaksanakeun salat magrib. Aki kudu rek kantor uing. Mun aki mung dosa teh pada uing geus mere buruh tah nyaeta. Ku belut dibikeun ka aki teh bieu. Tungtung pamanyer we tah mah. Oh, jadi lain hayang dianjeur ku aki ngalamar maksudnya gitu. Nya lah. Moal panjang lebar kuring meki. Oh, nya teu naon-naon ku aki dianjeur. Teu kitu ge apanan kasebut dulur keneh maneh ka aki teh. Kapi aki maneh ka aki teh. Mod jabati kitu ngingetkeun yen maneh geus teu boga bapa. Keun ku aki ka dituna. Ngan lamun ditolak kumaha kira-kirana? Cek Aki Noledad bari jeung nyerengeh sagala kawas nunahan pisirieun. Ngaso heula para mitra ngaso. Si Komod harita meunang pertanyaan ti Aki Noledad. Nanyakeun tina urusan kumaha cenah para mitra lamun seug ditolak. Aki Noledad bari jeung nyerengeh sagala kawas nahan pisirieun. Da kudu tulus atuh ki, apa Aki mah lain kolot samanea atuh. Aki teh kolot 2-3 manea. Deuh. Bilang disebutkeun atuh dukun sakti aki teh. Eta we pokona mah manya teu bisa narekahan uing supaya laksana ka nyaona ki. Si Komod pinuh ku pamenta dina omong-omonganana. Nya heug ceuk aki ge mod euy. Ari itu satu euy nu asup kaburuan imah aki. Tuh Aki Noledad mencerong paneuteup kaburuan. Uluh nya ki awewe geulis ki. Murah keneh sahanya. Si Komod marengan Aki Noledad mencerong kaburuan. Netep kana tangtungan saurang mojang nu datang kadinya. Beki lila, beki deukeut, beki jelas eta mojang teh geulis naker. Awak jangkung leutik jaba make calana panjang sapas. Kaluhur make kaos sesek saawak meuning nyitak pisan. Mod bisi mojang nu perlu ka aki maneh mah meuning jagoan di jero. Asup ka kamar aki ari dong. Beres ki lah. Si Komod nangtung sup ka tengah imah. Kebat ka kamar Aki Noledad kamar hareup. Anu ngareneng jeung tepas manehna diuk sisi bilik. Bari hayang ngadedengekeun kana kajadian engke. Saha nu nyaho eta mojang teh menta pelet atawa asihan Aki Noledad. Nyi mojang nu dangdangan matak pikabitaeun lalaki teh geus anyaug harita. Kadeukeuteun golodog imah Aki Noledad. Aki Noledad nempo kaayaan eta mojang sakedapan mamanehna. Teu ngiceup-ngiceup nilih kana kaayaanana. Estu mata kresep nempona estu pikabitaeunaker. Jeung surup deui mapantes dangdananana. Calana panjang hideung ari baju kaos
sesakna awak warna koneng saheab pokona para mitra warna jeung warna pakulitan teh meunikat tingali pisan nyacas belenyeh eta mojang imut atuh gancang aki nolednat ngabageakeun aturan wilujeng siang neneng wilujeng sumping wilujeng tepangki punten abdi ngaganggu dupi bumin aki nolednat jalaras ieu kitu ki cek eta mojang bangun nu asa-asa tangtuna ge sok sieun salah nu dituju laras geulis laras pisan malah upami dipercandan mah nya aki pisan nu katelah aki nolednat teh mangga atuh linggih geulis mangga hatur nuhun atuh kaleresan nuju ayanya kaleresan di kapenak barutos reuwas anu mawi teh moal kapenak eta mojang katempona bangun bunga gek diuk hareupeun aki nolednat bari gancang muka loket bereh ngaluarkeun rokok 2 bungkus sok dibikeun ka aki nolednat ya ki hatur lumayan sesepeun nu sae mah teu aya ieu mah hatur lumayan we ki hatur nuhun atuh neneng aduh hatur nuhun katambi pisan ku aki teh ieu teh langsung lah ku aki bade ditumaros dupi neneng teh sae teh sareng anu ti mana kawit aki nolednat para mitra gancang nanyakeun ngaran jeung asal padumukan nyojang baju koneng nu geus diuk emok hareupeunana katempona bangun anu lungguh eta mojang najan kitu dilak panonna mah estu matak ngarenjag matak deung deuleueun estu matak resep puguh panon nyi mojang mani bunder buleud halis ngajepat halis asli lain urut dikerok atuh halaina ai kana panon mah sanes buleud para mitra curileuk kitu panonna curileuk jeung make shadow di meuni hideung namahan panon jadi tambah curileuk nyi mojang gancang manehna nerangkeun ngaranjeung soal padumukanana ka aki nolednat ai wastama abdi teh pun onih ki kawit ti lemur Sinang Jawa ai geuning rada tebi mun kersa nuhun kersa sumping ka aki bageut mangga saurkeun baya aya naon pangna cai tebi-tebi dijugjug anggang-anggang di teang tikal mur Sinang Jawa duwi ka sumping ka tempat aki ka saung reyon bari jeung butut deui maksud mah teu aya sanes bade nyuhunkeun pitulung ki kumaha ku kupingan teh nyuhunkeun kuntung nyuhunkeun tulung oh nyuhunkeun tulung nya kunaon atuh make nyuhunkeun tulung ka aki sagala abdi teh gaduh adi awewe lanjang kene tapi gadis kene parawan kene ari abdi mah rarandaan mung ranana rada bengsrat ki aduh hawatos deui ngrana bengsrat can aya maksud nikah deui nyoni teh abdi mah teu can ngemut kanggo nikah deui dabongan salaki nu bareto ge ngan nyeri mung itu pun adi manehna mah tos teu sabar hayangeun gaduh salaki nya abdi ka dieu nyuhunkeun asihan anu mujarab atawa pilandong anu ampuh sangkan pun adi tiasa enggal menakan jodoh tak kitu ki Nyi Onih nerangkeun satarabasna pamaksudan nu sabenerna tetela manehna saurang rana bengsrat bari aina datang lantaran dititah ku adina nu masih keneh parawan ngan geus hayang boga salaki datang rek minta ubar pangna datang ka aki nolednat pedah wae aki nolednat geus kakoncara Sunda Bager Channel paraji sakti nu geus jadi kapicangcam balarea ngaso heula para mitra sadaya ngaso sakumaha nu kauninga para wargi sumpingna Nyi Onih ka aki nolednat rek minta aji pangaji jampe pamake pikeun anu jadi adina sangkan gancang-gancang boga jodoh harita aki nolednat duluy nanyakeun deui gampil ari raras mah tuang rai palai enggal kagungan caroge ari eta papacangan tos kagungan tuang rai teh aja nyai cek aki nolednat dumanya dari anaker nu mawi kaboga kitu acan ieu gaduheun pun adi teh ki eta margina abdi dongkap ka payun aki teh seja nyunkeun lanong peda habaya aki tos kasohor ahli tutulung kanu butuh tatalang kanu sesah nulungan kanu priyogi pitulung mugi aki tiasa ngalaksanakeun kana kahoyong abdi ki teuing geulis tos palai nikah bari teu acan kagungan papacangan alias kabogo nyan mata karunya kitu
teu naon-naon nyai upami engke tos ngagunakeun pamake Aki tuang rai bakal seueur nu bogoheun bakal lain mikanya singsa lalaki nu ningali ka tuang rai bakal kataji tah kitu lantaran raraina bakal katingali langkung geulis ti sasari langkung endah ti biasa raraina bakal cahayaan hurung ngempur cahaya sumirat lagu cahaya sumirat eta mah nya pokona bakal nyoy-nyoyan tuang rai teh geulis pokona mah saha kakasihna tuang rai teh nu palai kagungan caroge teh nyai Aki noledna dumanya ngeunaan saha-sahana adi Nyi Onih nu hayang ditamaan atawa hayang geura meunangkeun jodoh si Komod sajeroning aya di kamar Aki noledna panonna mah terus meletet nempo kaluar noong tina liang bilik manehna meniku metap nempo kagelisan Nyi Onih jabati kitu hatena manehna deg-degan lantaran Nyi Onih nyebutkeun lemurna yen asalna ti lembur Sindang Jawa mun kitu mah salemur jeung Nyi Ona hal eta ngadatangkeun kapanasaran nu lain lumayan keur diri si Komod anu keur nyempod ngaso heula teh acan banget acan ngaso na mege bieu sok hayang teras-terasan ngaso wae cenah kumaha dongeng dieu mangga urang teraskeun demi Nyi Mojang nu katelah Nyi Onih ngahulang sakedeung barang meunang pananya ti Aki noledna bangun anu jadi bahan pamikiran sanggeus ngahulang rada lila pok nyarita na peryogi ku abdi nyebatkeun nami pun adi ki atuh puguh wae nyai puguh-puguhnya penting tenang pokoknya mah tata maka Aki mah Rusia terjamin pokoknya mah Rusia terjamin gitu moal diucap Aceh ku Aki mah lantaran Aki mah ngandung etika profesi tak gitu sesama dukun tidak boleh mengucap Aceh kana mah gitu dijamin halal mungkin dahareun teh mah atawa dina bumbu penyedap masakan malah pokoknya mah kitu tah sok we tong asa-asa sabatkeun we ngarah Aki Abdol dina melanana nami nama pun Onah ki Nyi Onah Aki noledna setengah reuas manehna nepi ka ngagurubug kawas nu kasunut bujur nu reuaseun cara si Aki lain bae Aki noledna tapi si Komod ngan henteu ari ngagerewek mah lantaran manehna kabur nungkupan sungut hatena ngagerentes ku Nyi Onah geuning ngaranna adina Nyi Onih teh ayeuna ka dieu nah Nyi Onih pi pamajikan aing kitu atawa Nyi Onah anu anak maenoh di heueuh muga-muga we Nyi Onah kaboga aing dah kebenaran mun nya teh Nyi Onah sigana mah heueuh pariuk ningang kekep dea ieu mah nya ai crom ai giriwil jelema aing ngajan bari jeung ngagebeg reuas tungtung nama si Komod renyarenyu sorangan di jero kamar bakating ku ngarasa bunga Nyi Onih rada ngajenghok nyaksian sikep Aki noledna katempona siga nu reuas ku kituna gancang manehna tumanya harita teh geuning saperos nu reuas ki ngadangu nami pun adi teh henteu nyai henteu terus tereuas henteu nyai tereuas henteu ngan eta we ngagebeg teh peda ieu peda umur-umuran kakara Aki nguping nami jalmi nu sae namina Onah nuhun atuh nuhun tos diwartosan namun sakedik aya keneh nu bade ditaroskeun mugi Nyi Onih teu bosan ngabalarna tak kitu ieu teh demi kangge suksesna cita-cita tuang rai kangge atuh nyai ge ngaraos bunga ngiring merjuangkeun tuang rai sangkan tiasa lulus banglus dina engkoni engke anjeunna milari picaloneun pamaget teh calon panganten picaloneun hirup rumah tangga tak kitu nyai mangge mangga we saurkeun bade naroskeun perkawis naon kitu Aki teh ka abdi teh ceuk Nyi Onih bari tetep manehna ngarasa heran ku ayana tadi Aki noledna siga nu ngagebeg reuaseun bada manehna nyebutkeun ngaran nu jadi adi kunaon atuh teu ku Nyi Onah we nu sumping ka dieu teh anyaki puguh manehna mah dusun ki eraan Aki nu mabi teu aya deui jalan lintang ngajurungan ka abdi teu naon-naon kitu ge sami wae bager tiasa diwakilan tiasa mung eta ngaraos panasaran teh di Sindang Jawa teh putra saha teh nyai pun bapa mah Pak Haji Hasan ketelahna kieu pami
pun biang Bu Hajah Ici. Oh kutan jantan kitunya. Aki nolednad nyerengeh seuri ngarasa bunga lantaran kabeneran pisan atuh aya jalan komo metas nungar cadas manggih emas teh. Geuning mojang anu ayeuna datang anak Pak Haji Hasan urang Sinang Jawa. Kabeneran Nyi Oni lanceuk na Nyi Ona sedengkeun Nyi Ona apan mojang nu dipikahayang ku si Komod ceuk paribasana si Komod beurang peuting teh inget wae ka Nyi Ona. Ngaso heula para mitra ngaso. Kumaha atuh para mitra si Komod anu karita keur ngadedempes aya di kamar sejen barijeng ngabandungan sing sakur caritaan Nyi Oni. Si Komod hatena surak malahan mamun di luar eueuh Nyi Oni mah. Sigana manehna keprok sorangan di kamar Aki Nolednad bakatingku gumbirana dina hate. Rek teh gumira kumaha atuh rek teh gumira kumaha. Lantaran Nyi Onah nu jadi lanceuk jadi implengan hate manehna. Ayeuna ngajurungan ka lanceukna alatan hayang geura bogaeun salaki. Sedengkeun dirina apanan geus sumpah bari nonggeng yen manehna pohara hayangna kawin ka Nyi Onah. Si Komod tungtungna diuk anggarisal kawas dicocot tumila bujurna. Bari hatena hayang geura kaluar ngan ditahan. Dasieun Aki Nolednad ngamek mun manehna ayeuna kaluar teh dina mangsa Nyi Oni lanceuk Nyi Onah aya keneh ditepas. Aki Nolednad neruskeun omongan ka Nyi Oni. Ayeuna mah kieu we geulis. Bager langkung sae Nyai mah geura mulih sae gaengalna. Langkung engal langkung sae kitu numutkeun implengan batin Aki. Keun perkara tuang rai mah ku Aki bakal diakalan. Malah upama eueuh halangan harungan dina peuting ke bakal aya jajaka nu ngaharepkeun ka Nyi Onah. Nu hayang ngawin ka Nyi Onah, nu barismi ka Nyi Onah. Sing percaya ka Aki Nyai. Aki rek ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Pokona ngaluarkeun sing sakur kapinteran dina ngoning nulungan adi hidup. Tak kitu? Leres teh kitu ki. Naon daya gitu. Si Aki rungah-ringeh. Ih geuning Aki mah lepat dangu. Nah, aja geus ngadar sangu Aki ge. Tadi isu keneh dahar sangu deungeunna jeung Pais Lele. Ya, si Aki saliwang nyimojang imut bari pokna. Janten mengingket teh karorompok bari sae pamaget nu sumping. Nu miharep kapun adinya. Tah bener gitu pisan. Bener pisan. Bener anak ingan wayahna Nyai ayeuna kudu mere duit ka Aki. Leuwih gede, leuwih mujarab hasilna kitu. Bakal leuwih alus hasilna. Leuwih terap, leuwih hebat kitu. Pokona mah da tergantung dina pameulieunana gede. Pokona mah hasilna gede. Nyi Oni harita muka loket wadah duit sok mikeun duit 3 lamar puluhan ribu. Song dibikeun ka Aki Nolednad. Tapi ku Aki Nolednad timbang ditempo acan ditarima-rima acan. Sabaraha aja deh Nyai? 30.000 ki cekap teh sakieu. Pamikiran keneh kantu nyaurkeun we tangtos ku abdi baris dilaksanakeun. Tapi dicumponan ki ceuk Nyi Oni bari ngekeuweuk keneh duit pangaji 30.000. Oh, jadi eta duit nu dina padangan nu geulis teh seurna 30.000 nya. Pas. Untuk kurang teu leuwih meureun. Muhun ki. Ulah Nyai ulah sakitu. Ulah aya kaganjilan tapi kudu jangkep. Ceuk Aki Nolednad kekepehan mungeun hadarima. Kumaha pami 40.000 ki. Nyi Oni ngaluarkeun 10.000 tina loket terus dihijikeun jeung nu ti heula. Nya. Angka opat Sri Lungu Dunya Lara. Ih, ulah opat mah bahaya. Bahaya pokokna mah. Aki Nolednad mata clear keur Nyi Onina dibere 40.000 ge mungeun. Nah, kedah sabaraha tuh ki? Sakitu ulah sakieu ulah abdi mah rada lieur ngemutanana naon margina ki. Mugi Aki kersa nerangkeun sajelas-jelasna. Ka abdi ngeunaan alesanana. Nyi Oni bangun nu aral subaha pedah sakitu-sakitu salah kieu salah. Dibere gede mungeun malah bacana mung. Ya 30.000 nyebutkeun tangga angka ganjil mah teu meunang. Dibere 40.000 angka opat bahaya lantaran namun dina hitung-hitungan ningang dilara.
puguh pikeun nyi mah para wargi hal ieu teh nimulkeun lieur dina hatena mung hanjakal waktosna lieur dina usirahna paramidana pusing mikiranana kitu waktosna kabojeng seep urang cekapkeun wi ka dieu bae heula carios nyambung judulna si komod dina bagian kadua sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae.